mentak lain lalagaan eta wiridan teh mentak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun dibaca ku urang Masya Allah karim loba anu geus kataekan naik mobil ya lamun kurang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh dibaca terus bisa jadi cepet ieu mah kula mah kamari beta mudik ye jeung Pak Haji Salim ye kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu ente tuh saya teh bohong coba sok aja turuti tolong ya nage hareranan barang datang ke Garut nasa sih ke Garut cuma 2 jam aneh nah itu teh dicoba padahal man teh dihusu-husu ngan inget bae ka abah almarhum jadiahan bae subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat subuhun kudus Masya Allah set dipikir-pikir deureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah Haji Maminah yang ngabasuh heula nya nama rohna lemah jasa sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu dibasuhan teu datang ke Garut tapi sakitu lilana saja malawi kok masih cepat baik nah ieu bahasa malaikat Jibril satu ketika Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam keur calik nuju calik dina kursi kebesaran nguping suara nuka kupingna aduh berat amat turun Kangjeng Nabi Sulaiman suara naon si ieu katukang ternyata horeganan kapangi sireum keur mamawa korma sireum makan segede sireum ai korma mah saletik-letik na korma ge tuh korma mah kabawa ku sireum digotong punyana ku opatan berat cekina berat Kangjeng Nabi Sulaiman langsung assalamualaikum salam caya cek sireum ieu katuh maneh barangnya oh Tuan Raja naon maneh berat-beratan ieu mawa korban teu kabawa atuh maksakeun teuing bawa manuka bawa bae atuh sireum cek Kangjeng Nabi Sulaiman ulah mamawa teu kabawa cilaka maneh hampura kula ge nyaho cek sireum teh apal bisa cuman lantaran ieu mah korma pamere ti Gusti Allah menghargai Gusti Allah oh Masya Allah cek Kangjeng Nabi Sulaiman pohara tuh mun cacak lain ti Gusti Allah moal dibawa ku kula ge lantaran ti Gusti Allah dibawa ih hebat maneh sakitulah pengalaman abdi cak sireum jadi Kangjeng Nabi Sulaiman mah paham bahasa-bahasa makhluk Allah bahasa iblis bahasa setan bahasa jurig bahasa hewan-hewan termasuk bahasa-bahasa arwah-arwah nu geus mararaot paham Kangjeng Nabi Sulaiman Masya Allah karim lamun urang nyaritakeun tentang para arwah bacaan geura sejarah Kangjeng Nabi Sulaiman bacaan sejarah Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam belah dieuna bacaan sejarah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam geus puguh Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi Sulaiman dibawa ke mana ke tempat ayo bawa ke opatan datanglah ke tempatna cek Kangjeng Nabi Sulaiman ieu korma segede kieu di dahar bakalna beakna sabaraha poe bulan atau tahun can pernah nggak dahar korma segede kieu janu geus mah paling ge sangu paling ge bubuahan ge lah urut si kolot dahar ngeklek eta kukula mah dibawa teh paling sapoe 2 poe 3 poe seep hari ieu mah segede kieu wallahu a'lam beureun sabulan atau 2 bulan kumaha seepna we mah tungguan di dieu bawakeun ku Kangjeng Nabi Sulaiman korma hiji gede beulah plek diasupkeun ka botol maneh opatan tah kuari mah ieu diasupkeun ka botol na ieu korma ieu daharan ku maneh sok geus taseepna engkel mun beak da jadi ka kaula beak sabulan beak 2 bulan beak satahun geus maneh teu kudu usaha dibere deui nuhun cek sireum nuhun
masukkeun ka botol langsung nyana cara ricik opatan di botol teu di dahar ngan diisep setik badi mana lapar henteu lapar mah teu di dahar asal lapar setik disesep geus sabulan ditinggali ku Kangjeng Nabi Sulaiman kok teu robah sih masih utuh keneh bae tigali deh ku Kangjeng Nabi Sulaiman teh sebulan kemudian 2 bulan 3 jauhan teu robah-robah geus 3 bulan nah ditanya ku Kangjeng Nabi Sulaiman sireuh hari ieu korma ti aing kok teu robah sih hampura Tuan Raja kula teu wani ngadahar pan ai korma nu kamari mah ku kula di dahar ai ieu moal di dahar naon bedana ari korma nu itu mah meunang ngadoa ti Gusti Allah kula usaha dibere ku Gusti Allah pamere Gusti Allah nikmat luar biasa ari ieu mah ti anjeun lantaran anjeun sanajan raja tur nabi rasul deui tetep makhluk kayakinan kula mah lain ka makhluk jaka Gusti Allah cekek Kangjeng Nabi Sulaiman aing murid kak bulu ngadenge sia sireum asana moal aya di Cikarang modal kos kieu atuh sia sireum ngelehkeun urang Cikarang goblok sia komo Haji Pendi mah dilihat ku sia ieu Masya Allah sireum hampura jak sireum kula teu pernah bergantung ka makhluk lantaran lamun kula bergantung ka makhluk ieu korma ku kula di dahar di mana sae kula neangan di Tuan Raja hati cenah teu hayang-hayang teh sebab sagede Tuan Raja Nabi Rasul sugih dibandingkeun jeung kakayaan Gusti Allah nanaona mun jadi ngarekan aing Kangjeng Nabi Sulaiman teu kira-kira sia hampura jak sireum teh Rasul mah Rasul bae Rasul manitah ge ngembangkeun agama adapun itah ngarizkian makhluk moal kuat adapun kita beberean moal kuat sebab naon sebab aya hiji bahasa nu lemah moal kuat ngalawan nu kuat nu lemah moal bisa ngalawan anu kuat sagagah-gagahna makhluk bandingkeun jeung kakuatan Gusti Allah lemah nanaona cak sireum roh kula nu Allah awak kula nu Allah hirup kula nu Allah paeh kula nu Allah sagala-gala ge nu Allah na ieu mah kula mandek nganasehatan teh sanes ka Tuan Raja ka Haji Pendi we cak ieu anu kolot boloon cak ieu sireum sia nasihat poho raja sata sireum lantaran kepan kula ge bakal paeh di mana paeh teh masyaallah karim sok inget we ka bahasa Tuan pantuan pernah nganasehatan Tuan Raja ketika salah saurang hamba Tuan anu hamba Tuan teh kapan meuli hiji imah menta transaksi di hareupeun Tuan pantuan pernah nyeun transaksi na teh kapan 4 perkara mait meuli imah ti mait anu batasanana aya 4 di negara pinuh ku dosa yakni dunia na ieulah batasanana hiji belah kulon batasanana adalah maut belah wetan batasanana kuburan belah kidul batasanana hisab belah kaler batasanana surga atawa neraka kadengin teu ku Tuan Raja sireum sia mondok di mana aja jadi kieu sia sireum hampura kula sok ngadengikeun pengajian ti kiai-kiai anu asli maka kula langsung ngasupkeun ilmu ka jero dada kula sehingga teu pernah menggantungkeun hirup kula ka makhluk lantaran makhluk mana anu bisa ngalanggengkeun hirup kula rezeki kula jeung sajabana maka kula menggantungkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dicokot deui korma ku Kangjeng Nabi Sulaiman ngan kadegeun nya teu butuh mah ya teu cokot euy dikeun ka aki-aki habak ka ditu nya mah di imah ge geus mikiran berkat bae nya mah tolol teh mah budaknya
bere haba ka Salim korma tanya kena diseuseupan sageus dicokot eta korma langsung ditaliti ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Coba dahareunana naon? Masya Allah, sabulan teu ngadaharna naon kuat. Datang dari Kangjeng Nabi Sulaiman kadinya sireum. Maneh teh kuai keur diparak sabenerna mah. Henteu bergantung ka makhluk, terutama ka aing. Korma dicokot ku aing, sia di jero botol sabulan. Kuai hirup keneh. Allah Maha Suci dengan bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh kula jadi seubeul. Kula masa lapar bae macan eta subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ji cek Kanjeng Sulaiman aing ge maca eta teu seubeul. Sia jadi seubeul. Iyalah padahal eta bahasa teh ku urang teh sok dibaca di bulan Ramadan. Bah di bulan Ramadan ngegeleger-geleger. Mau geleger Haji Mamin mah kumaha subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Tambah lapar. Iya kari. Eta bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Rabbuna wa rabbul malaikat dibaca ku urang pangaruh bahkan meureun tambah lapar tambah gering baca ku para solihin dampakna beda baca ku para aulia Allah dampakna beda komo dibaca ku para nabi-nabi Allah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat lain bahasa letik-letik subuhun maha suci Allah kudusun maha bersih Allah rabbuna pangeran abdi sadaya wa rabbul malaikah jeung pangeran para malaikat waruh jeung pangeran ruh bahkan ruh di manaan ku malaikat Jibril sakapeung waktu. Tah eta bahasa eta di mana-mana jelema endeu tapa ka gunung ku guru diberena eta. Babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati ruh. Syekh Zainuddin nu aya di Madura nu 3 tahun teu dahar teu nginum datang ka dibeulit ku akar babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Syekh Syarif Hidayatullah ketika tapa babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Syekh Sunan Kalijaga ketika manehanana tapa dibere bacaanna enteng subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Jadi pendi tapa subuhun kudusun rupae. Mun teu katulungan mah atuh kuari geges isdet. Untung ngatulungan. Babacaan eta-eta kene tapi kok jadi barareda. Orang tergantung makom-makomna, roh orenganan beda. Di Tangerang ka dieu Haji Mamin rohna hampir lesu lamun teu pake nginum di rest area. Rohna teh geus kicep bae mun teu ngopi. Atuh Haji Pedi mah di rest area Masya Allah eta mah tahu nyaman teu neangan anu haneut nu ataget terus bae. Rohna lemah. Di tahudang ti peuting tahajud Masya Allah roh leuleus luar biasa. Berat. Tapi orang lamun nyaritakeun para aulia Allah geus puguh, para mazahibul arba'ah geus puguh, para khulafaur rasyidin kabelah dieuna para kutubul aulia. Ya Allah ya Rabb, lamun urang ningali dina kitab Tanbihul Mubtarin aya nu salat sapeuting 1000 rakaat, aya 500 rakaat, aya nu 100 rakaat, aya nu 50 rakaat, aya nu 10 rakaat. Haji Pendi mah tahajud 2 rakaat ngan 1 rakaat heuai. Niatna mah rakaat ini Allahu Akbar ngan 1 rakaat geus leng-lengan. Ya aing di gunung apa di darat sih sebenarnya. Ya Allah ya Rabbi, roh urang teu tertata. Roh urang teh henteu tertata. Nah, nu mantak cek Said seorang sahabat naros Abu Ubaidah anu alhamdulillah kaula pernah jeung Haji Salim ka Yordan ziarah ka Abu Ubaidah. Masya Allah di Yordan jauh luar biasa
datang ka ditu terasa panggih jeung sahabat begitu ngumpulkeun duit jang kuncena birigi embung isin cekna mun kula narima duit isin ka sahabat Abu Ubaidah mah anti nya nama kana duit mah nya kudu narima kula ya Allah ya Rabbi bandingkeun coba jeung di Banten ayo coba atau di Karawang sekuro embungeun dibere duit hese mere duit teh di bakom Abu Ubaidah hese mere duit kami geus ngumpulkeun duit ya Allah sahanu daekna ye dikeun ka ye embung sakitu geus lobana eta duit dibikeun di luar ge hampir arerembungan isin sahabat mah teu maot ceknya kami ditinggalikeun ku sahabat kami mah hayang urusan sahabat teh hayang dipika cinta we ku sahabat hayang babarengan jaga di akhirat kami mah daratang ka dieu teh ningali nonton muzarah teh ieu teh sarua pada ngadoakeun embung dibere hese dibere duit ya Allah ya Rabb kunaon aya di urang encan jarah geus dikepruk-kepruk oh kepruk kuncen aya ku asa we nya na pernah jadi kuncen eta ayo keur carita perbandingan di ditu jeung di dieu ya Allah ya Rabb beurigak bulu urang nah cik Abu Ubaidah naon urang ditanyakeun kunaon urang ieu embung paeh ih atuh babari teh baca cik Abu Ubaidah babari jawabna kunaon lantaran maneh ngabangun dunia ketika nu dibangun dunia atuh balik kana dunia ke akhirat embung tapi ketika urang ngabangun akhirat atuh teu betah di dunia pasti ka ditu bae urang ngabangun sakolahan atuh hayang cicing di sakolahan bae urang ngabangun masjid atuh hayang cicing di masjid bae urang ngabangun imah atuh hayang cicing di imah bae urang kawin jeung nu ngora atuh hayang di ditu bae atuh kitu bae sih cak Abu Ubaidah hese-hese teuing sih urang ngabangun kontrakan atuh hayang di dinya bae nah ketika urang ngabangun akhirat pasti roh urang hayang ka akhirat Masya Allah kaharti ku urang bangun akhirat supaya roh urang teh terus we ka akhirat sok gerage bangun akhirat cara ngabangun akhirat fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang sugih jeung embung-embungan ge aya sugih mah bakal sugih bae sanajan urang merontah yang sugih susah mah susah bae hayu kajen ku kumaha ge aya jelema di modalan baheula dagang 100 juta ku bapana menang 2 bulan utang 100 juta anu kumaha coba hayu bagian sugih mah teu bae aya deui jelema di modalan kukula ieu bae nya aya urang seberang cerik di modalan ngan seukur 500.000 wari geus boga jongkona loba sekian 12 tahun atau 15 tahun ka tukang Masya Allah luar biasa aya geus aya bagian sugih bae fasilitas nu aya nu dibikeun ka urang segala-galana kudu ditarima sugih nang Allah susah nang Allah sehat nang Allah susah nang Allah gering nang Allah dan lain-lain sebagainya nang Allah kudu tumarima naon pamere Allah fasilitas etalah nu kudu digunakeun pake nyebrang ti dunia ke akhirat sakitu sok gerage mata ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat jadi Khalilullah protes kabeh protes Kangjeng Nabi Ibrahim teh kapan tukang nyuguhan tamu nya antara Suriah Mesir dijieun pos-pos pedagang-pedagang melewati pos jana kudu dahar bae antara Suriah Mekah nyieun pos-pos paranti nyuguhan moal bisa nyuguhan atau pangkat Haji Pendi mah jajangnya lagi hararese atuh pan sugih berarti Kanjeng Nabi Sulaiman umatak bisa nyuguhan teh nah lamun hayang nyaho kasugihan Kanjeng Nabi Ibrahim gitu kasugihan Kanjeng Nabi Ibrahim heulanan anu tertera dina riwayat embena nu aya di gunung 15.000 embe eta nu aya di gunung 15.000 embe onta 15.000 onta sapi 15.000 sapi sugan urang mah Kanjeng Nabi Ibrahim teh susah sugih mata jada mas nyuguhan ndek pake nyuguhan naon aya susah ndek pake nyuguhan Assalamualaikum Haji Pendi Waalaikumsalam ieu kula can dasar sarua jeung aing ndek kumaha nyuguhanana tapi lamun ka Haji Salim Waalaikumsalam ieu kula can dahar di dapur sia sadaekna sia jeung piring-piring bawa ku sia kan ngeunaheun datang ka Haji he kalau tolol budak datang ke Haji Jari Waalaikumsalam kula can dahar ya dahar ayo sadaekna sia berkat bila perlu balik bungkus ku sia kan ngeunaheun coba ka Haji Pendi Waalaikumsalam can dahar atuh sarua nah ikir carita Kanjeng Nabi Ibrahim teh sugih
begitu diangkat jadi khalili cak Gusti Allah anta khalili ya Ibrahim. Protes setan, protes boro-boro setan, malaikat protes, malaikat kabeh protes demo. Ya Allah ya Rob, masa si nusugih jadi kakasih Tuhan teka harti ku mah nusugih jadi kakasih Tuhan teka harti kajian kuku mage biasa lah manu susah anu geus teu hayangeun kana dunya. Hehe cek Gusti Allah, urusan hayang jeung teu hayang lain, urusan boga jeung teu boga, tapi ta'alluqna dunya, ta'alluqna hate kana dunya. Ai maneh kumaha malaikat? Teu biasana we waliullah anu sok di guha bae, waliullah anu sok di gunung bae, waliullah anu sok di imah teu boga naon. Ih, maneh meningali nangan sabelah mata, nu seja nu sugih. Loba nu aing diangkat jadi khalil, jadi kekasih. Ente kula mah protes teu senang lamun Ibrahim dijadikeun kakasih Tuhan. Aya nu leuwih hebat tibatan eta sebab kula neuleuh cek malaikat di gunung 15.000 embe, 15.000 onta, 15.000 sapi. Jibril cek Gusti Allah, nun Gusti cek kakhalilan Ibrahim cek kumaneh mangga Gusti datangkan jeung Nabi malaikat Jibril alaihissalam ngarupa manusia pas kanjeng Nabi Ibrahim keur mujurna di gunung Maraban, ilu Maraban zohirna doang hati nama Allah 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 aja ini mah pandagang teh ya zohiron wa batinan. Kanjeng Nabi Ibrahim atuh ente pernah dihitung ka manu hitungannya batur, ente pernah nikah hayang batur tah mah Kanjeng Nabi Ibrahim aya eueuh kumaha Gusti Allah teh jelas Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah anjeun di mana ya? Abdi hamba Gusti. Hati mana? Hamba Gusti we. Naon ka dieu? Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Lain deui mah ieu. Lain deui aya naon ieu? Kula mah sakieu hungkul ieu embe jumlahna cek masyarakat nu nyaho 15.000. Kula hayang sapertiluna bae. Cokot. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim cokot. Cokot berarti mana hayang 5.000? Bawa kabeh 5.000. Ayat tukang ngangona, hadam 5.000 embe gerak bikin tak ke jelema ieu malaikat Jibril pohara orek wah kadi ditongton ku malaikat, Masya Allah malaikat geus hidup ya Allah. Orang mementa boro-boro menta karung 1.000 ka Haji Pendi, menta 5 bae kudu mayar bae can orang gratis. Cicing enak deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim asana kula lamun 5.000 mah ieu can cukup lantaran susuguh kula luar biasa tamuna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh hayang sabaraha deui hayang 5.000 deui bae hadap 5.000 deui dikeun kanyana cak kadang atuh Tuhan ul tugas ulah bohong siapa titah ku aing ulah bikeun cak hadam ambo. Masya Allah can balik keneh bae masih kurang. Aya naon deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim asana kurang keneh ieu kula sabaraha deui mun 5.000 deui beakeun kabeh. Hadam beakeun kabeh na ieu 15.000 cak batur na ieu mah geus bikeun kanyana jeung maneh-manehna jang ngangon los ka ditu kabeh. Geus cek Kanjeng Nabi Ibrahim teh jeung bea ka teh ieu embena 15.000 gecak batur kemudian teh tukang ngangonna hayang hiji hayang dua hayang tilu loba keneh tukang ngangonna sok bikeun ka ditu kabeh. Tinggal malaikat Jibril we pan aing mah malaikat aing bedek dikuwahakeun aing pada harti lok jual embung aduh rek wae dijurukeun ku Kanjeng nyana ditongton ku malaikat cek malaikat di langit Jibril gerak ngarupa Jibril maneh satungtung ngarupa malaikat jelema maneh atuh titah idit bawa embejak naon
oke cek malaikat Jibril aing nek mau mbek ka mana aya geus dah karupa langsung set subuhun kudus eta bahasana bahasa subuhun mentak lain lalagaan eta wiridan teh mentak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun dibaca ku urang masyaallah karim loba anu geus kataekan naik mobil ya lamun kurang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh dibaca terus bisa jadi cepet ieu mah kula mah kamari betah mudik ye jeung Pak Haji Salim ye kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu henteu tuh saya teh bohong coba sok aja turuti tolong ya nage hareranan barang datang ke Garut nasa sih ke Garut cuma 2 jam aneh nah itu teh dicoba padahal man teh dihusu-husu ngan inget bae ka abah almarhum jadiahan bae subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati subuhun kudus masyaallah set dipikir-pikir deureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah Haji Maminah yang ngabasoh heula nya mah rohna lemah jasa sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu dibasohan teu datang ke Garut tapi sakitu lilana saja maluwi kok masih cepat baik nah ieu bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh nya langsung ngarupa malaikat kaget kanjeng Nabi mana anta anjeun sebenarnya saha Jibril Masya Allah maksudna kula diutus ku Gusti Allah titah ngecek kakholilan anjeun lantaran ketika Allah ngangkat derajat ka anjeun sebagai khalilullah malaikat kabeh protes kusugihna anjeun termasuk makhluk-makhluk Allah di dunia kusugihna anjeun protes henteu setuju dengan derajat kekhalilan Allah ngutus kula untuk mengecek ternyata henteu diengkekeun mental 5.000 tah 5.000 tah 10.000 tah ternyata malaikat kabeh kuari geus ngohekeun bahwa anjeun teh berpangkat khalilullah cek Nabi Ibrahim teu perlu ku makhluk kula makhluk mah sanajan malaikat deuk percaya deuk henteu nu penting mah kula jeung Allah tuh kitulah jelema luhur ya Allah ya Rabb lamun urang nyaritakeun seputar jelema luhur kapan manusia teh aya 3 tahap aya hayawani aya ruhbani aya robbani ketika manusia berpangkat hayawani cara urang ibadah teh hiji kudu make baju bagus bae 2 kudu loba jelema bae katilu lamun teh amah teh hayang kalem teh cumpon bae eta bedek berjamaah bae Haji Pendi maka masjid hei dak aya berjamaah ayo aing imamna bae iyalah eta ibadah anu pangkat hayawan ieu mah diragukeun asup surgana nu kos kieu mah nomor kedua berpangkat ruhbani ieu mah geus naek ka pangkat sholihin ruhbaniyah nya nama loba jelema sakitu sepi sakitu baju bagus sakitu baju goreng sakitu seubeuh sakitu lapar sakitu iyalah disebut da pangkat sholihin wah istimewa ya marohbani nomor katilu mah rabbani rabbani mah malaikat di neraka neangannya anak teu kapanggih malaikat zabaniyah neangan manehanana teu kapanggih terus we malaikat neangan saha maneh ieu pulan anu rabbani teu kapanggih jeung di nerakakeun hese usul malaikat zabaniyah ka malaikat ridwan aya henteu pulan pugu aing ge neangan ieu di sorga teu kapanggih ku aing teh diasupkeun ka sorga diteangan ku aing di mahsyar teu kapanggih ahli neraka malaikat neangannya teu kapanggih ahli sorga hasil sorga malaikat ridwan neangannya teu kapanggih di mana kasih jelema usulnya lah ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu catetanana geus aya di dieu tah jelema na mah tapi ieu di neraka eueuh di sorga eueuh di mana ayana cak Gusti Allah panjenengan mah pangkat teh rebani atuh kumaha aing bae urusan ada tuh mah aing bae ha eta matak aya di Jakarta toko rebani cangcut malulu beres ke Jakarta nah iyalah saha nu pangkat rebani kutub rebani wal arifus samadani para aulia Allah
Syekh Abu Hasan As-Sadili, Syekh Abdul Salam Al-Masyish, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diurang para aulia-aulia Allah nu diangkat jadi kutubul aulia pangkatna wal arifus samadani Rabban heseun malaikat di neraka neangannyana heseun malaikat di surga neangannyana kapanggi-kapanggi bebejak ka Gusti Allah cak Gusti Allah jalma teh hayangeun neraka teu embungeun neraka teh hayangeun surga hayang ge jeung aing atuh keur jeung aing bae kumaha aing nya Masya Allah. Nah ieu urang cerita seputar ruh urang aya di mana, apakah di hayawani, apakah di rohbani, apakah di robbani, apa di rohbani. Deres kene masih hayawani, hayang kalem ge masih kene susuitan nya nandek salat ge. Susuit salat, salat. Eta mah nandek salat teh susuitan tolol. Hayang kanyawan ku tatangga pablon. Nah, deres kene lah masih kene salat kene bae sanajan ka neraka ke wayahna mah dicabut ieu. Tetapi lamun enggeus kafir, musyrik, munafik, geus teu mangakui kanu nyieun diri urang ieu nu cilaka jasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun seputar ruh atuh pan aya parantina jang urusan roh. Urusan awak mah gering dokter, ngurusan ruhani gering atuh kiai. Kiai nu mana cenah atuh ka ditu ka Kiai Golkar coba sih ada tuh. Atuh urang teh bego Waalaikumsalam. Naon sih? Ieu roh ku ra gering ieu. Geus sarua cek nya. Nonton bola bae bareng atuh di dieu tuh. Kitulah para jamaah aya bagian-bagianana moal melenceng ka jeung kumaha ge ahlina aya bagian ruhani anu nyahoeun nyana roh ieu mah kieu roh ieu mah kieu insyaallah aya jasa anu nyahoeun. Nu mantak teu sembarangan mursyid mere wiridan teh ieu mah cukup sholawat teh sholawat ieu mun cara obat cukup ku bodrek, cukup ku prokol, cukup ku naon deui kitu ngaranna dan lain-lain obat warung lah. Engke geus rada kronis nah karak naik engke ka dokter kitulah ahli ruhani. Jadi kesimpulanna mah awak urang mah jasad ketika roh geus kaluar digotong dikubur seminggu 2 minggu buka ku urang getih nana geus eueuh nanaon sebulan 2 bulan tulang taleng geus eueuh hargaan nu kuari di mama-mama di buya-buya isuk pageto mah dilatungan nu kuari di komandan-komandan isuk pageto hileudan nu kuari dipoles ku urang boh awewe mah moal ke timimiti putih koneng hidung wah bahara jasa isuk pageto beak pokona mah kajen ku kumaha ge jadi kebanggaan ayeuna ludes di jero kubur ruh urang anu baheula Allah nyarios wa nafakhtu fihi mir ruh mantak aslina awak urang aslina jasad urang mah lain awak wa amma haqiqatuka fahiya mutawariyatun khalfal izdiwaj panjang mun urang nyaritakeun ruh jeung di diri urang aya ruh bakal nikmat urang menyaritakeun ruh bakal nyaho urang ka makom manusia anu boga makom boga hal pangkat-pangkat manusia kateropong ku ahlina urang mangan sakadar nyaritakeun tur paling geh urang mangan sakadar cinta ka ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian tentang ruhani geus bae urang mah pasrah jeung percaya sebab naon urang nyaritakeun tentang zuhud nyaritakeun tentang riyadhah nyaritakeun tentang mujahadah ngan sakadar di bibir ngalaksanakeunana mah hesena luar biasa. Mun tadi dicaritakeun seputar sireum urusanana zuhud, seputar Kangjeng Nabi Ibrahim urusanana zuhud, urang menyaritakeun Kangjeng Nabi urang kazuhudanana muringkak bulu ketika seluruh batu nu aya di Mekah, seluruh batu nu aya di Madinah, wakila seluruh batu nu aya di jalan-jalan cai Gusti Allah dek dijadikeun mutiara sok keur anjeun Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad ngalengis teu hayang abdi mah mutiara hayang ge abdi mah caket sareng Gusti bae umat abdi ge ulah dibere nu kos kararitu cukup deket jeung Gusti dunia nu bakal ditinggalkeun eueuh hartina dibandingkeun jeung akhirat
sakitu Gusti Allah teh geus urang kuarima tumariman mah naon pamere Gusti Allah keur sugihna pake ka akhirat, susahna pake ka akhirat, sehatna pake ka akhirat, geringna pake ka akhirat, ilmu pake ka akhirat, derajat pake ka akhirat, pikiran pake ka akhirat, wawasan pake ka akhirat. Bangunlah akhirat, abeh urang ketika ditawaran akhirat henteu mugen. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat Nabi dugi kapoe moal ayat Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah
kahiji Nabi Adam kadu